Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok oba bade ngajelaskeun ngeunaan tradisi 7 bulan. Ngaran abdi Muhammad Aska Sakib di kelas 8A. Tradisi 7 bulanan dina budaya Sunda. Hiji refleksi spiritual jeung sosial. Tradisi 7 bulanan atau anu leuwih kawentar ku sebutan mitoni. Dina basa Sunda nyaeta salah saeju adat anu kacida pentingna dina budaya Sunda, utamana di Jawa Barat. Indonesia. Ieu tradisi dilaksanakeun nalika hiji ibu kakandungna geus nincak umur 7 bulan. Mitoni teh lain oke ritual keagamaan, tapi oge mangrupa mangsa penting anu pinu ku ajen-ajen spiritual, sosial jeung kultural. Arti jeung tujuan tradisi 7 bulan. Tradisi mitona miboga arti menjelaskeun masyarakat Sunda. Angka 7 dianggap minangka simbol kasampurnaan jeung kabarokahan. Ngalaksanaan ieu upacara masyarakat Sunda miharep sangkan orang anu digandeng bisa tumbuh sehat, suci, buat serta dirakukan Gusti suci. Sekalian dieta ieu tradisi oge jadi ajang juga nuhunkeun hubungan jeung kesalamatan. Tujuan proses kandungan jeung babaran. Kira main? Hah? Kerudinya nih, Pak? Hah? Motor. Jemput sih. Di sini. Hah? Ajen-ajen nu nyangkal dina tradisi 7 bulanan. Tradisi mitoni lain oke ritual adat, tapi oge ngandung loba ajen-ajen anu positif jeung relevan jeung kehidupan modern. Oke. Sababaraha ajen anu ngangkat dina ieu tradisi diantarana
Nah itu Pelan-pelan babarengan gotong royong. Tradisi mitoni jadi ajang pikeun ngarankeun silaturahmi antara keluarga, tetangga jeung raya. Ieu katumpong tina lobana jalma anu kalibet dina persiapan jeung pelaksanaan upacara. Kasukeran syukur. Ieu tradisi jadi mangsa pikeun muji syukur ka nikmat anu geus dipisahkeun utama nikmat boga turunan. Spiritualis Kaliwatan dua Anjong ritual anu dilaksanakeun tradisi mitoni jadi sarana pikeun ngadeukkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci serta nuluykeun penanggalan kemudian budaya terus dilaksanakeun tradisi mitoni. Masyarakat Sunda bisa memulai budaya jeung adat istiadat rukun anu Sekian di kelompok abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.